wa 'ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Sobit ridona angkat kami teh ehona paruman sok angkat ridona heula ehona mah paruman satu hepta araya teu maralaweung ieu teh teu ngahuleng Beli pakujeng rambutan Singaparna kota Tasik kiraku geus narunutan sorakna tepati tari sorakna tepati tari Allah. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuhun hek turuban gelasna tunggu loba laleur di dieu ikhlas ngabeler salamna euceu ikhlas teu kapaksa ridho didoakeun ku sim kuring mudah-mudahan euceu jeung akang nu nemeh ngabeler salam disarengan kalayan mana ikhlas ridho dikersakeun ku Allah sing lalunas hutang geuleuh eta teh numpang tarikna amin cing cerining kadeuleuh gede sorana lain gede hutang. Mudah-mudahan murang kalih urang sing saroleh sadayana sing barokah sadayana ya Rabbal Alamin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi. Wa qala Abu Bakrin Siddiq man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sofi panangan angkatkeun ka luhur sadaya. Sok nu dipalih pangker sok diangkatkeun. Parantos diangkatkeun parantos. Sanes kuda naon euceuk jeung akang panasim kurih miwarang kedah ngangkatkeun dua panangan wirih dina waktos anu ayeuna abdi bade ngadua ka Allah. Siap ngadua siap? Seungkeun di antawisna tatak rama nalika urang keur ngadua ka Allah. Tatak rama nalika urang keur barang suhunkeun ka Allah ngarah jiga barang pentakna, ngarah euceuk barang suhunkeunana, nalika lisan keur ngedalkeun bahasa doa, pantes upami panangan diangkatkeun ka luhur. Leres kitu? Osok tara euceuk ngadua ka Allah osok. Osok barang suhunkeun ka Allah. Ad-du'a usaibul mu'minin. Doa adalah merupakan senjata bagi orang mukminin. Siapa saja orang yang tidak berdoa kepada Allah, siapa saja orang yang tidak meminta terhadap Allah, berarti eta jalma teu ngarasakeun butuh nyirina ku Allah kalebetkeun jalmi nu takabur di hadapan Allah. Patakeun kade euceuk sing loba menta ka Allah mah Allah maresepeun disuhunkeun teh dipentaan teh beda jeung menta ka jelema. Ari menta ka jelema mah aya bosanna, laras kitu. Mending kene ka Allah barang suhunkeun. Jeung sing yakin ibu bapak sadayana setiap doa nu ku urang dibacakeun pasti dibarengan ku ijabah. Ijabah doa bakal dibikeun kadua jihad ku Allah. Hiji ijabah doa bakal dibikeun ku Allah ka jelema nu ngadoana, nomor kadua ka jalma anu ngaminan doa lainana deui. Nah jadi kamangnana ari euceuk nya tariknya salah. Mangnana masalah kibatur euceuk. Siap ngaminan doa siap? Allahumma nammir qulubana amin. Binuri hidayatika kaman nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil giringan sadayana. Assalamu alayka sareng kurang kompak. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Awas tuturkeun ku eceuna abdi heula dipandu ku abdi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sarang hebat tarikan ya Rasulullah. Alah kurang alus euy balikan deui ah. 1 2 3 assalamu alayka gitu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sekali lagi assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi
Rasulullah raqat aynaya syawqan ولطيبة درفا عشقا فأتيت إلى حبيبي فغدا يا قلب ورفقا صل على محمد السلام يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي Allah ya Rasulullah. Bapak-bapak bungkul assalamu alaikum. Hebat kan? Ya Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Rasulullah. Ece tong eleh 1, 2, 3. Assalamualaikum. Mantap. Ya Rasulullah. Terus. Utut geningan. Terus kena awewe, terus kena laki gitu. Nah geol awewe mah. Kang Allah. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana giringan sing khusuk sadayana tegeging maralawang si'ad karami maulaya salli wa sallim iman abada ala bika khairi khalqi كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبدي sadaya tawassul ka Kangjeng Rasul nu agung sadaya kula wargina sahabat sareng umatna ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya wasi'al karami mugi Gusti ngaijabah maksadna ieu jamaah paparinan rizki berkah cabut kabingung kasusah ya Rabbi baligh maqasidana ya wasi'al karami mugi Gusti ngaijabah mangsadna ieu jamaah sing tiasa angkat zara ka Mekah jeung ka Madinah ya Rabbi bil Mustafa qasidana ma madha karami al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Sadaya puji kagungan Allah, rahmat kali salam mudah-mudahan salabina tetap didugikeun ka panutan alam yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengatur waktu, penartib wajib, penata acara, adu kusim kuring dipihormat. Al-mukarramun para adim ulama anu unggul dina bidang ilmu agama. Parang kiai nu tarapa kiai jeung batur salemah cai para ajengan anu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan anu kusim kuring dipihormat. Wabil khusus keresarapun lanceuk Kang ajengan Roni, hapunten disebat namina. Margi anjeuna anu ngawasilahan simkuring tiasa silaturahmi sareng warga masyarakat baru istri kaler RT 4 ieu teh. RT sabaraha? Enggak. 4 sareng mohon. Urang doakeun mudah-mudahan guru urang sadayana sadayana para kiai para ulama anu hadir kana ieu tempat aranjeunna semi tambih-tambih berkah yuswana ku Allah, ditambih-tambih berkah ilmuna amin ya rabbal amin. Oke ketika kantun aparatur pemerintah setempat dikabit pucuk luhur dugi ka akar handap, wabil khusus keresakna Bapak Kubu Desa Sukawargi laras biwah reng-rengan anu kusim kuring dipihormat, bapak-bapak anu saratia, ibu-ibu anu tarabatu, para pemuda anu jembar dada, para pamudi anu jembar ati kusim anu kusim kuring dipihormat. Oke sadayana reng-rengan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kusim kuring dipihormat. Mudah-mudahan sadaya para panitia anu aranjeunna parantos ngorbankeun saneskan tenrupi pengorbanan. Oge sadaya warga masyarakat anu tiasa ngarojong kana terselenggarana acara peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan ron rupi pengorbanan anu parantos dikorbankeun ku urang sadayana dicatat ku Allah ngajantenkeun predikat amal soleh amin ya rabbal daramang sadayana. Alhamdulillah. Bios ngadeg bios. Alhamdulillah ibu bapak sadayana abdi panginten silaturahmi kapalihan dieu teh kamari maketang di palihan Cibuluh di Lebak Caket Desa. Di palih ditu ngaos teh teras majeng ayeuna kabaru istri ka dieu alhamdulillah. Tiasa kenal tepang patetep wajah patatap atat muka sareng urang warga masyarakat baru istri kaler ngalangkungan pangulam keresana Kang ajengan Roni. Alhamdulillah mudah-mudahan kempelna urang sadaya dina ieu tempat sing ngajantenkeun hiji wasilah Allah subhanahu wa ta'ala ngarusulukeun rahmat kali berkah ka urang sadayana amin ya rabbal alamin. Itu juga geus tarunuh ieu teh masih kena semangat manawi di dia beli balu istri pami pangaosan sok duwi ka tabu sabaraha ayeuna tabu punten ece ayeuna tabu 12 kirang sajam satengah cik siap nyampe jam 11 siap ayeuna pan jam 10 ayeuna teh siap nyampe jam 11 jam 12 siap jam 1 jam 2 ternyata warga masyarakat baru istri karir alhamdulillah ahlina ngabohong lain ahli ngamos begitu ari kana ngaji masuk hese agar we gegreup ari kana ngaji mah namun alhamdulillah dina pangaosan anu ayeuna meurekat rempot ieu mustami alhamdulillah beureun aya 1000 urang mah jeung teu hadir ieu teh Gusti menikat garaya menikat saramangat ge nya urang balu istri hatur punten ka para sepuh sadayana
bilih nalika abdi nyangamna kirang natrat jelas hatur punten ece abdi mah paling anti lamun awak katiisan ngan biasana cagerna teh sok semuhandeutna teh ku cai susu eta teh biasa mah biasana ieu gitu itu alhamdulillah kudu panyawat abdi mah ece engal keneh kamari diparios ka dokter teh. Jadi abdi mah pamika luhur disebutna darah tinggi gitu kan. Upami kahanapa darah rendah. Upami ka parawan darah muda. Upami kan ini demam berdarah. Dan punten orang dia pilih gaduh panyawat darah tinggi gambil eta teh obatna teh naon sing seueur ngaleut minyak letik geuningan ece tiap dinten sasenok we insyaallah darahna moal naik dalesangeun ku minyak sing sarehat sadayana amin. Ieu pangaosan teh urang nganggo judul ibulah kabujeng wengi teuing nya judulna ieu pangaosan teh dalam rangka memperingati dilahirkeunana Kangjeng Nabi urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung pabrik jeung cuhil aing badeuleuh kieu teh ya. Lamun cek urang balu istri kaler mah disebutna teh muludan bareng po muludan akang mungkul muludan aduh ece wungkul muludan Allah anger numpang tarik nama awewe da euy tapi da wajar kang pami istri suan tena tarik wajar sebab ari awewe mah di mamana ge bibirna ngacapetang lain dua karena tariknya salah hari itu kamu menyebut opat parah bener gitu opatnya oh bener tapi kan ngomong mah luhur wungkul ijam nu handap matara paling nu handap mah sok seah jeung rupa-rupa sorana teh lamun parawan beda sorana teh seprit kok kita pelebah boga budak opat jeung incuna genep beda soalnya Coca-Cola terojon ini Gus pewot ini geuninganan wios nyawa teraskeun alhamdulillah bersyukur ke Allah urang baru istri lamun yuswa urang parantos 30 tahun berarti urang teh ngalaman 30 kali muludan teh lamun yuswa urang parantos 40 tahun berarti 40 kali ngalaman muludan teh laras gitu lamun yuswa urang parantos 60 tahun berarti 60 kali ngalaman muludan teh bahkan lamun yuswa urang parantos 70 tahun berarti 70 kali ngalaman muludan alhamdulillah. Kuring rek nanya ka urang baru istri kaler punten waler sing jujur ece naon atuh ngaran muludan jawab sia memperingati heueuh pek sok naon deui nangap ajeng punten ka ieu ilmu sanes abdi tiasa hatur punten ieu ilmu kang sadayana naon atuh ari ngaran muludan maka ada sebagian para ulama anu nafsirkeun punten Pak ngaran muludan lamun ceuk bahasa Arab mah kieu Pak ijtima'un nasi wa qira'atu matayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiyyi sallallahu alaihi urang disundakeun da urang mah jujur urang Sunda leres teu ceu cik ari urang Sunda lain urang Sunda urang Jawa uyuhan sukuna suku naon suku jelema lain suku Sunda tapi kan perbedaan antara Sunda jeung Jawa mah kudu saeutik upami Sunda mah identikna kana huruf A lamun Jawa kana huruf naon gitu lamun di Sunda nana lamun di Jawa lamun di Sunda Purwakarta lamun di Jawa Purwakarta gitu lamun di Sunda mangga calik lamun di Jawa monggo geuleuh eta lamun di Sunda kuntul
lamun di Jawa astagfirullah bango lah bakabah aing mah araya geus sanggup nyebut eta urang mah ieu kieu lah ceuk lamun ceuk di bahasa Sundakeun mah sok ngiringan sadayana bismillahirrahmanirrahim mangga bismillahirrahmanirrahim ngaran muludan kumpulna manusia dibacakeun Al-Qur'an dicaritakeun sejarah Kangjeng Nabi hijikeun deuleug eta heueuh nyaho aing mah kalah hijikeun deui wae lah hijikeun nurutan ari ente kumpulna manusia dibacakeun Al-Qur'an dicaritakeun sejarah Kangjeng Nabi prung kumpulna muludan kumpulna muludan deuleuk eta ya Allah ari akan teh udang teh sok balikan deui kumpulna manusia dibacakeun dicaritakeun sejarah ayat 3 poin Pak muludan nu kahiji kumpulna manusia nomor kedua dina eta kumpulan dibacakeun Al-Qur'anul Karim nu katilu dina saja banding dicaritakeun dibacakeun Al-Qur'anul Karim nomor katilu dina eta kumpulan dicaritakeun sejarah Kangjeng Nabi apakah itu sejarah dina waktu dikandungna Kangjeng Nabi sejarah dina waktu lahirna Kangjeng Nabi sejarah sabada lahirna Kangjeng Nabi sejarah perjuangan Kangjeng Nabi jadi wayahna iriungan Pabi hoyong disebatkeun riungan muludan teh kedah 3 syaratna teh hiji kumpulna manusia dibacakeun Al-Qur'an dicaritakeun sejarah Kangjeng Nabi alhamdulillah sok barang 1 2 3 aduh si bareng itu mah suara odeng pinah itu ngahiun ke para kuring ngerek nanya kasadayana ieu cik dina waktos anu ayeuna urang keur kumpul atanapi henteu ieu teh kumpul saalitan atanapi seueuran bahasa kumpul itu berarti identikna kana jama sedengkeun ari jama dina bahasa Arab itu timimiti angka 3 jeung satuluina margi hiji disebutna mufrad upami 2 disebutna tasniyah upami 3 kaluhur disebutna jama berarti urang terkumpul dina ieu tempat jalmina leuwih ti 3 cek kuring ge lamun diitung mah leuwih ti 1000 jeung anu teu kumpul alhamdulillah araya bersyukur ke Allah Pak sok dina waktos anu ayeuna urang keur kempel dina ieu tempat ijtima disebatna nomor kadua nas nu kumpul dina ieu tempat teh kalebetkeun golongan manusia cik ari urang manusia lain jelema lain sato urang mah ece laras henteu sedengkeun Allah parantos ngamulyakeun ka manusia saur Allah dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim bahkan sebagian ayat walaqad karramna bani adam Allah parantos ngamulyakeun bani Adam ku jalan nyiptakeun bani Adam kalayan alus dedeg pangadegna jadi punten akang ece sagoreng-goreng patutna urang lamun digenengkeun jeung doma Garut mah kasep keneh urang laras kitu jadi terkenal doma Garut mah di mana oge kasep keneh urang matak syukuran ka Allah urang dijadikeun manusia ku Allah kan
non margina ciri mulia na manusia diberi akal jeung nafsu. Ari makhluk Allah kabagi tilu. Jadi Allah nyiptakeun makhluk teh kabagi tilu sadayana hei para hadirin. Hiji, Allah nyiptakeun makhluk kalayan make akal jeung nafsu. Nomor kedua, aya makhluk Allah anu diberi akal teu diberi nafsu. Nomor katilu, aya makhluk Allah anu diberi nafsu tadi tapi teu diberi akal. Jadi aya tilu kelompok makhluk Allah teh. Hiji aya nu diberi akal jeung nafsu nyaeta manusia. Nomor kedua aya nu diberi akal teu diberi nafsu saha malaikat. Nomor katilu aya nu diberi nafsu tapi teu diberi akal saha sato. Jadi makhluk Allah teh kabagi sabaraha? Diberi akal jeung nafsu, diberi akal henteu nafsu, diberi nafsu henteu akal. Prung diberi akal nafsu, diberi nafsu henteu akal. Aing papulit ieu teh. Araya. Punten hari Baradona wal bating hutang eta teh. Aduh teraskeun. Punten ibu keur eungap kitu euy. Punten ya. Jadi makhluk Allah teh kabagi tilu. Hiji aya makhluk Allah anu diberi akal jeung diberi nafsu butosna manusia. Nomor kedua aya makhluk Allah anu diberi akal teu diberi nafsu saha malaikat. Nomor katilu aya makhluk Allah anu diberi nafsu tapi teu diberi akal nyaeta sato syukuran ece urang maka Allah nya urang dijadikeun manusia. Ternyata Allah memberikan dua mutiara, hiji akal, dua nafsu. Allah hiji akal, dua nafsu. Make Allah geura ya. Hiji akal Allah. Araya sok tingali ari para nabi jeung para rasul eta kalebet manusia atau nabi sanes? Jawab, manusia sanes. Manusia. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari wa yaqutun hajarun walaysa kal hajari Muhammadun araya Muhammadun basyarun ari Kanjeng Nabi Muhammad teh basyarun ari basar teh manusia. Para rasul, para nabi itu kalebetkeun jenis manusia sanes malaikat. Tapi kok kenapa para nabi, para rasul luhur martabatna, luhur pangkatna ngelehkeun para malaikat? Naon margina? Margi para rasul, para nabi dipasihan akal jeung nafsu, tapi nafsuna dikendalikeun ku akalna, henteu akal dikendalikeun ku nafsuna. Araya titip ke urang balui istri kalian, di mana kurang balu istri karena hoyong mulia di hadapan Allah, hoyong luhur martabat di hadapan Allah. Niti urang dipaperinan akal jeung nafsu, eta nafsu ulah ngajadikeun raja, tapi justru eta nafsu kedah dikendalikeun ku akal, ulah sampikeun akal dikendalikeun ku nafsu. Cilaka.
Alhamdulillah dina waktos anu ayeuna warga masyarakat orang baru istri karet tiasa hadir karena ieu pangaosan nalingkahkeun dua sampean ngepatkeun dua pandangan lain teu tunuh sok sakmat tunuh lain teu boga garapeun loba garapeun di imah teh nepi ka urang berani ninggalkeun cai kopi jeung TV nepi ka urang wani ninggalkeun hanca ini karena pengajian cing cirining urang ieu baru istri kaler nafsuna dikendalikeun ku akalna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang angkat karena ieu tempat sing janten ahli surga sadayana. Hoyong lebet ka surga. Sing daek ngaraji ka dieu bebeujeuh, sing daek nyupri sok sanajan neangan ilmu gampang nu hese mah ngamalkeun. Ilmu lainana deuleu eta. Pan keur ngabahas ilmu jor kanana. Aya mangnana urang di balu istri aya. Pangalusna ngaran teh eueuh diwaki Mang Nana eueuh. Matak di mana eueuh gaduh carogena minanana kudu atoh eta teh. Sabab ari Mang Nana mah mencalap putra mencalap putri di mana sok kasebut ari Mang Nana mah. Dina kahadean sok aya nana mah si eta bagja ku pedah kahadean. Tah geuningan aya. Teu aya kahadean eman. Punten Mang Eman. Eueuh kahadean ikin eueuh. Komo kehadian beben dina kagorengan sok aya ari Mang Eman mas eta si eta cilaka ku pedah kagorengan tuh rek sing rumasa dina jero kolor salaki euceuk ge eta teh aya dua ngan si eta mah hirup jeung tirup na teh tergantung kumaha kepribadian Allah mata eueuh deui Kang aduh paling hade ngaran mah Iwati Mang aduh hidup nana hidup mudah-mudahan sing sehat Mang Nananya aya bojona Mang Nana aya aduh Kang punten alhamdulillah dina waktos anu ayeuna urang mampu mengendalikan nafsu anu ngaberung kana nyilakakeun pribadi urang sewang-sewangan da lamun ceuk nafsu mah hoream teuing urang angkat kana pangosan tapi jujur eueuh sadayana hamba Allah anu hadir kana ieu tempat itu adalah merupakan pilihan Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing janten ahli surga sadayana hoyong lebet ka surga sing daek ngaraji eueuh naon margina jalma anu ngalingkahkeun dua sampean menuju kana tempat pangaosan eta teh kaya-kaya ngambah jalan pisur sok tingalikeun anu ngaji mah leumpangna jadi ibadah diukna jadi ibadah daharna ge jadi ibadah dunutan ceuk saha wakaf adupok wah kira ku nunutan jadi ibadah cacak-cacak nunutan jadi ibadah komo hees bareunya aya nu sare bari ngaji aya tah eueuh lamun jalema anu keur ngaji heg hees nut-nutan eta teh malaikat keur nyabutan dosa tina punukna semakin tungkul begihanna berarti semakin loba dosa nu dicabutanana Allah mudah-mudahan sing bersih dosa sadayana amin sok balik deui Pak. Jadi golongan nomor kahiji aya makhluk Allah anu dipaparinan akal jeung nafsu buktosna manusia eta manusia hoyong luhur martabatna wayahna nafsu kedah dikendalikeun ku akal contoh para nabi jeung para rasul kok kenapa nabi jeung rasul luhur martabatna nepi ka ngelehkeun para malaikat sabab para nabi jeung para rasul ternyata akalna mampu mengendalikan nafsuna nepi ka teu berani pribadi anjeunna nuturkeun kana kahayang nafsuna. Wajar malaikat malamun ahli taat wajar pami malaikat tara tukang maksiat wajar Pak naon margina margi para malaikat mah wungkul dibere akal teu dibere nafsu ku Allah araya Jeuh Pak cirina jalma anu dibere akal jeung nafsu tapi eta nafsuna kalah ngendalikeun kana akalna contoh ditakdirkeun ku Allah jadi jelema beunghar hirup asa aing pangbeungharna ditakdirkeun ku Allah jadi jelema miskin hirupna teh hayoh we muruh ku sunuh we jeung ngagumarkung
teu narimakeun kana takdir Allah anu katarima ku diri. Tapi lamun jalma diberi akal jeung nafsu, eta akalna mampu mengendalikan nafsuna, yakin pribadi urang bakal mampu menerima seluruh takdir Allah anu katarima ku diri. Pasti eta takdir kabeh bakal jadi jalan ibadah ka Allah. Lamun ditakdirkeun ku Allah jadi jalmi sukses, teu asa aing pang suksesna, tapi hebut sadar diri yen kasuksesan diri teh hakikatna mah paparinti Allah. Tuluy nalika urang tani diberi hasil ku Allah, eta hasil tani teh henteu diakukeun ladang kreativitas diri, tapi yakin hakikatna mah paparinti Allah. Maka moal timbul katakaburan diri, moal timbul rasa adigung dina hate, moal naon sababna? Sabab hate ngarasa yen gerak-gerik ge kabeh ge ku Allah. Akal jeung nafsu mampu mengendalikan, ngelehkeun nafsu anu matak nyilakakeun ka urang. Araya titip kade pepeujeun urang baru istri mah sing handap asa pada sing tarmabu komo di hadapan Allah maka dinya Gusti beuceu ulah sok asapang aingna palebah dinya. Ditakdirkeun jadi jelema beunghar loba harta jeung banda pakaya, ulah asa aing pang beungharna ditip beuceu da kabeungharan maka bagi heti saha ti Allah. Urang ditakdirkeun loba tanu hektaran di mamana kade beuceu eta tanu hektaran teh anger we da tinggalkeun pae. Da teu kacaritakeun jelema maot mamawa kebon jeung taneuh aya ge jelema maot di leg-leg naon. Daras kitu. Teka caritakeun jelema maot mamawa mobil aya ge jelema maot ditabrak. Teka caritakeun jelema maot mamawa motor aya ge jelema maot ditabrak. Anger we nalika euceu aka ngantunkeun alam dunya mah kur hiji cenah bakal marengan urang mah nya eta amal sorangan lain amal soleh. Kan nu modarna ge urang sorangan. Lamun euceu maot mawa amal soleh eta si soleh maot rek mawa amal. Pikirkeun palebah dinya. Meureun mang soleh teh babau. Gusti abdi mah teu mawa amal. Da amal abdi mah dibawa cenah ku Mang Udin. So bayang laras henteu aja. Mata ulah sok ngabere gegeh geuleuh. Ya Allah ya Rabbi asa aing panggeulisna. Jujur euceu nu geulis mah loba nu bangor laras henteu. Nah hakuna nu geulis nah hakuna hono bangor loba Allahu Akbar. Gerpilar gerpilar lagu eta nya euy. Oh lah kade pepeujeuk culas aing pangkasepna ulah panggeulisna naon sababna kageulisan kakasepan mah kabeh aya perubahan. Euceu baheula anyar keneh kawin atuh geulis keneh meunikat gaya keneh komo salaki euceu meunikat kasep baheula mah meunikat sok diugung-ugung ku euceu teh salaki urang teh torojol salaki balik di masjid meunikat kasep pokona teh di anu pangkasepna salam dunya jualti pangkasepna nepi ka parat ngalempereng koneng kana huntu-huntu baheula euceu eta teh ayeuna mah boro-boro bodo-bodo ayeuna cik euceu eta salaki balik di masjid osok tara dicium leungeunna bodo-bodo Gusti nu agung torojol salakina balik di masjid assalamualaikum diwalar ku euceu teh waalaikumsalam ari pas teh dibuka pantona jadol sugan lain maneh naon dibilahi nih ulah kitu euceu sing nyaah ka salaki teh hormati salaki euceu teh nya kitu deui teh akang jadi salaki sing nyaah ka pamajikan kawas abdi kang abdi mah nyaah jujur kana janten bojo teh nyaah abdi mah ya Allah ka mamana dibawa abdi mah init ka pasar dibawa init ka Jogja dibawa init ka supermarket dibawa tara dilepaskeun pamajikan teh dicekal we kieu nepi kana hiji waktu mapangih jeung Mustami ari pok teh cek Mustami eta ka abi ngomong ajengan ustad meunikat mesra eta jeung pamajikan meunikat dibawa wae ka mamana teh lain mesra aing mah lamun dilepaskeun bisi balanya maka dicek araya punten hadirin soh urang dibere akal jeung nafsu eta nafsu teh kendalikeun ku akal ulah ngabogaan sifat takabur ulah ngabogaan sifat iri dengki kade
aja. Ya Allah ya Rabbi, harta jeung banda maka bege ti Allah ditakdirkeun ku Allah menjadi seorang pejabat. Ulah saimpang pejabatna tapi tarimakeun eta ka pejabat eta luhur martabat teh kabeh ti Allah, kapangkatan teh paparin ti Allah. Lamun Allah tidak memberikan pangkat jeung harta, urang teh moal boga kabeh ti Allah. La ilaha illallah. Mata ulah telah kabur, hei jangan mentang-mentang kaya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Itu pan eta teh mamatahan ka jelema beunghar, tuluy pamatahan ka pejabat, hei jangan mentang-mentang kuasa menunjuk orang tidak tolak pinggang setinggi dada. Itu naon sababna? Itu kesombongan. Tuturkeun atuh tungtungna. Mun ceuk urang teh, mun ceuk urang itu kesombongan, tuturkeun tungtungna itu kesombongan. Tak kitu heuh. Sok balikan deui aing teh kaci ah. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menunjuk orang, tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang patut kita sembah oleh segenap alam. Gitu aja. Matakeun kada pepeje urang mah. Ulah ta'akbur ulah adigung palebadinya. Yeuh ece. Nalika urang kerang menang nugraha syukur ka Allah. Nalika urang keur menang musibah sang harapan ku sabar laras henteu. Nalika urang keur menang nugraha, nalika urang keur menang nikmat sang harapan ku syukur. Nalika urang keur menang ujian, nalika keur menang musibah sang harapan ku sabar jeung sang harapan ku iman, hirup bakal barokah nu kitu mah. Moal bingung. Sabab ayeuna takdir hade jeung goreng teh ceuk pandangan urang da Allah mah ceuk kabeh ca Allah mah akur kabeh hade jeung goreng ceuk akur da Allah mah. Ayeuna takdir hade ceuk goreng jeung goreng teh eta mah pandangan urang aja. Ngan tugas urang ti Allah nalika menangkeun takdir anu teu kahayang jeung teu cumpon jeung kahayang urang, tarimakeun ku sabar. Lamun ayeuna cumpon jeung kahayang urang, akur jeung kahayang urang, tarimakeun ku syukur. Eta tugas urang mah. Araya der urang teh pan ayeuna melak tomat menang 3 bulan. Duh, ari keur mengeh melak tomat atana pican dipanen mah meuni mahal hargana. Pas dipanen hargana mur. Kade aja. Lamun jalma nu bener tauhidna ka Allah mah nguru kusun. Kunaon tu aing teh tiap panen murah. Wah. Naon sababna tah tauhid Allah ka Allah na geus kuat aja. Sabab anu ngajadikeun tomat Allah, anu ngamahalkeun harga Allah, anu ngamurahkeun harga Allah, sadayana hirup pasrah ka Allah, kembali ka Allah. Nalika panen diberi harga murah, alhamdulillah bersyukur. Nalika panen harga mahal, bersyukur. Nalika panen harga murah, akur bersyukur. Di sang harapan ku sabar jeung keyakinan keimanan ka Allah, mal muruk kusunuh balebah dinya ngeunah we kitu. Araya matak pada ulah tetegenan ti kana jalan syariat teh kitu nepi ka ngeuweuhkeun kana hakikat. Naudzubillah Pak. Matak kudu saiman antawis hakikat sareng syariat teh balebah dinya kudu saiman. Yuk urang babarengan merubah sikap, merubah hati gitu. Ulah dohir batin fokusnya karena jalan syariat, tapi syariat itu secara dohir, tapi hakikat secara batin tetap urang bersandar ke Allah. La ilaha illallah. Araya ditip kada pepeja aja dibere kasedih ku Allah ulah kala muruh kusun keur magelingannya Gusti ujian teh aya we ti Allah teh
mun ditapak urang mah bika sediheun loba kena sedihna daripada bungahna ceuk urang eta mah sok tingalikeun eceuk baheula mah awak teh cager ayeuna mah geringan we jeung geringan nu karasa teh aya wae teu cangkeng tuur punuk teu punuk tuah sagala we loba karasa disueul teu eureun-eureun der dibere cager ku Allah alhamdulillah kadang awak cager diganti di ujian ti Allah teh naon eceuk budak dikasameuleuan Gusti eta budak kunaon lejer-lejer teuing di pasantrenkeun meunang saminggu ka hiji pasantren da balik jeung lomari-lomari kadang awak cager budak bager ditambah di ujian ti Allah teh naon diganti eceuk salaki dikasameuleuan da si eta maning nu boga duit dikumpul-kumpul teh lain dibikeun ka pamajikan kalah pake meuli manuk so aya nu kitu aya teu meuli manuk meuli jejer jeung museup-museup sapopo aya di balung istri kalena tukang museup aya sagala aya di dieu ngan jujur eceuk tukang museup masuk ke debu eta sok tingalikeun tukang museup mah nah hiji waktu pamajikan teh minta duit ka salakina nu tukang museup bapana minta duit lah ari pokna teu gablek padahal aya nyelapna kopiah da jangjieun eupan ari eupan menikat alus dana koroto tina inoge kokonengna eupan mah nah ari budak sorangan dengan sanggu jeung kurupuk dorok-dok nepi ka budakna mah neulekeun ka bapana anu keur nyieun eupan ceuk budakna daripada aing jadi jelema mending keneh jadi beunteur awak cager budak bager salaki soleh kang ujian dina kahirupan manon pamajikan pika sebelah gawena teh unyak anyuk aya nu sok nganyuk di dios aya ece nu gablek hutangna loba hutangna ngempon ka ditu ka dieu untuk urang mah boga salaki bager anggar we dibayar nama usaha nya kudu duit montong ku salaki awak cager budak bager pamajikan soleh der ekonomi bikaduh sulitna ya Allah der tani tinggal daki dagang tinggal hutang ngajual barang murah jeung murah we imah mah geus doyong kawetan rek runtuh panto hareup da geus dina tangkal jengkol ditutupkeun ge beda sorakna teh malaran nah ari palepah tatangga mah imanna 2 tingkat ka jelema beunghar tatangga mah beda ning jelema beunghar mah tina tangkal jati imahna ge heueuh pantona ge ditutupkeun ge beda sorak nu beunghar mah gablek tapi palabah jelema miskin mah ribuh malarat tapi sok terkadang ayah urang balu istri jelema beunghar imahna 2 tingkat panto hareup batina tangkal jati ditutupkeun pak gablek nah palabah mukakeun panto dapur mah sok robah korek ayah jadi jelema beunghar koret ayah menyebutkeun ayah eta teh jelema miskin anu pulah ngadongdolekan harta jelema beunghar naudzubillah ini ece mudah-mudah orang masing beunghar bari bager amin bersyukur ke Allah amin ya robbal ya kade pepejeh urang baru istri hirup hayang barokah nitip bager ya lamun tani hayang hasil tina tanina lamun dagang hayang berkah tina dagangna aya 2 mutiara anu kurang balu istri kedah dilaksanakeun hiji sing menang doa tinu jadi indung jeung bapa nomor kedua usahakeun sing menang doa tinu jadi guru awas urang teh boga guru euy naon diantawisna kiai ulama setempat eta teh guru urang datangan kan penta doana caketan para kiai anu saroleh caketan para kiai anu ahli ibadah nomor kedua mutiara sangkan urang berjalan dina usaha barokah dina kasab coba usahakeun urang hirup di alam dunia semenang ridho tinu jadi indung jeung bapa nepi ka indung jeung bapa ngarasa ridho ka urang komo nepi ka doana ngaburusun ka urang ikhlas ku ningali akhlak perilaku anu jadi anak anu jadi kolot tah usahakeun kitu kade peupeut salama urang masih keneh ngahinakeun kanu jadi kolot komo
nepi ka anak wani ngeslakeun saicocah anu jadi inung jeung bapa, nepi ka inung jeung bapa gering ku bedah ningali kalakuan anu jadi anak, ningali akhlak anu jadi anak, eueuh tata krama kanu jadi kolot, nepi ka inung urang gering eueuh ridho kanu jadi anak. Naudzubillahi min dzalik. Jangan harapkan urang menjadi orang yang berhasil. Aduh, akah mata karaos abdi mahir para pemuda ang eben mah bisa kitu doa mutiara teh dua, hiji barokah doa guru, nomor kedua barokah doa inung jeung bapa. Mata alhamdulillah cai abdi mah teu bisa ari ngaji mah ngan di mana rek idit ngaji sok pamitan heula hiji kapun biang abdi mah datang kapun biang teh mama bade ngaos bade ka Maraben ngaosna bade ka Garut yung didoakeun ku mama nepi kapun biang teh ngadoakeun nepi ka nangis ece. Ya Allah, ngan sampeyan ini sok masuk gaduh ka emut kapun biang teh sok mere duit 100.000. Ya Allah gede barokahna teh sok digantian ku Allah cuntreng gede jaba berlipat ganda. Lamun rek ini ngaji mere 100.000 balik ngaji jadi 1 juta. Lamun mere 200.000 balik ngaji 2 juta eta teh. Mun mere 300.000 balik ngaji teh kual digantian jadi 3 juta. Bieu mah ka dieu mun teu salah mah mere ka kolot teh 400.000 bieu. Ieu mah ngabejaan wungkul. Keun meda ari Kang Ajian Rodi mah jalmi bager. Amin. Jalmi soleh. Tidak ari eling jeung tanah mangke tergantung bare gede jeung leutik kena. Mun mere gede meuredan eling. Mun mere leutik berarti henteu. Yang henteu gede lain teh eling. Gagabah wah. Nyebut teh eling gagabah wah. Kitu di antabisna palamargi sadayana. Yo urang babarengan ka Allah aja. Merenahkeun rasa, merenahkeun hati. Ulah sampikeun urang buru kusunu Allah subhanahu nepi ka putus asa dina kahirupan dunia. Nu ngatur dunia teh Allah, caketan Allahna. Minimal atuh kade maksakeun ece wa minal laili fatahajjat hudang penting sapertiga malam teh paksakeun. Hudang urang marajin hudang penting lain tahajud ini kacai teh kudu ki wungkul. Geus beres ki imah naon deui? Atuh cacewok heula mun tongolor deui. Uyuhan eta tas ki teh cacewok heula langsung DS deui. Ya Allah ya Rabbi eta di antabisna palawargi sadayana. Nya yo urang babarengan ece urang dibere akal jeung nafsu eta nafsu kedah dikendalikeun ku akal ulah sampaikeun akal dikendalikeun ku nafsu lamun jalma akalna dikendalikeun ku nafsu naudzubillah nalika urang dibere ujian ku Allah lain kala disaharepan ku sabar tapi bakal disagarepan ku Allah subhanahu komo nepi ka kapakiran anu ku urang katarima mencari kekuburan nepi ka coplok iman wani kaditu kadieu belsak kaditu kadieu neangan karomah nu akhirna urang mapohokeun kana tugas kewajiban ti Allah. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan sing baleunghar sadayana. Hiji tak kumpulna manusanya. Jadi manusia teh dibere 2 mutiara akal jeung naon. 2 malaikat mah dibere naon wungkul. Teu dibere nomor katilu ayat nu dibere nafsu tapi teu dibere akal. Contohna sato sok tingalikeun mek jeung doma gableg ka era henteu eueuh ka era si eta mah sok tingalikeun hareupeun ustad ieu sugan punten kococos. Ya Allah nya wajar ece dari mek jeung doma teu dibere akal ku Allah kulantaran teu diberi akal maka teu aya khitab syara teu aya panaklip syara ka mek jeung doma maka mek mah teu wajib salat mek mah teu wajib zakat mek mah teu wajib puasa mek mah teu wajib ngaji. Naon sababna? Sabab mek jeung doma teu diwajibkeun ngaji ku Allah da eueuh kawajiban syara ka mek jeung doma mah da teu diberi akal. Beda jeung ka urang. Urang mah kulantaran diberi akal maka kahitoban aya kewajiban. Wajib ngaji, wajib puasa, laras itu aja. Wajib sholat, maka kade babaja urang dia sok. Urang babarengan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Hiji tak kumpulna manusia, nomor kedua kan. Wa qiraatu matayassara minal Qur'ani eta riungan biasa disebatkeun riungan muludan andai kata lamun dibacakeun Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi parantos dibacakeun Quran ku qori ti palihat Al-Mubarak
Kuring ngaros bingah ternyata ti baru istri mah seseueurna ka al mubarak. Alhamdulillah mudah mun sing jadi kampung Quran amin. Dan si era ku budak ari budak di pasantrenkeun kana Quran ari bapana tara maca Quran kade sok sing maca Quran sadayana. Nu katilu ieu riungan tiasa disebutkeun riungan peringatan Maulid Nabi antara pi muludan. Nomor katilu wayahna ieu riungan kedah dicaritakeun sejarah Kangjeng Nabi meskipun sejarah singkat hadirin. Kan sok terkadang geuning riungan teh aya dibacakeun Quran judulna muludan tapi henteu nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi lain muludan nu kitu. Kok mau kalah kampanye geuningan. Jabain nama trek 2020 opat. Sok ngadedak loba anu silaturahmi euceu eta teh. Sok kaajengan ge kitu pan loba daratang eta teh. Ka abdi ge Gusti geus ngeureuyeuh ayeuna teh. Assalamualaikum ajengan waalaikumsalam daratang eta teh. Nyuhkeun dukungan. Balikna teh pan uing teh dibere amplopnya ditarima we gitu. Terus isukna aya nu anyar deui mere amplop ditarima we. Aing mah ditipukeun bae. Da sameme eta nipu ku aka uing ku uing ditipu heula diheula gitu. Ya Allah euceu. Sok para hadirin sadaya. Ya. Dina ieu riungan teh kedah aya menceritakan sejarah Kangjeng Nabi. Peryogi kauninga kurang baru istri sadayana. Diantami sejarah singkat tentang dikandungna Kangjeng Nabi we tidinya Pak. Dina waktu Kangjeng Nabi dikandung dina patuangan anu janten ibuna, saibuna Kangjeng Nabi teh Siti salapan sasih lamina. Ibu Kangjeng Rasul masalapan sasih labina dikandung dina lebet patuangan anu janten ibuna bungtosna Siti Aminah. Ternyata ibu Kangjeng Nabi mah tiap sasih disumpingan ku para nabi. Mulia teh Kangjeng Rasul. Ya Allah, cikari urang baheula keur dikandung kudu jadi indung tiap bulan dilongokna ku saha? Heueuh ngolotkeun heueuh. Tingali Kangjeng Rasul mabuk ku para nabi. Betapa muliana Kangjeng Nabi dina waktos dikandung dina lebet patuangan anu janten ibuna. Ternyata tiap sasih anu sumping nah teh para nabi. Sasasi Siti Aminah ngandung Kangjeng Nabi sumping seorang nabi ngalangkungan impenan namina Nabi Adam alaihis. Nabi Adam memang ari Nabi Adam tepan makhluk Allah anu pangpayuna dijelekeun ku Allah manusia, tapi tetap nur cahaya Kangjeng Nabi mah pangpayuna daripada Nabi Adam. Sasih kedua Siti Aminah gandung Kangjeng Nabi, ternyata sumping seorang nabi namina Nabi Sis. Nabi naon cenah? Tilu sasih Nabi Idris, opat sasih Nabi Daud, 5 sasih Nabi Nuh, 6 sasih Nabi Ibrahim, 7 sasih Nabi Ismail, 8 sasih Nabi Musa, 8 sasih Nabi Isa alaihis. Jadi ayat 9 Nabi anu sumping ka Kangjeng Nabi ngalangkungan impenan Siti Aminah. Betapa muliana Kangjeng Rasul para hadirin. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, perlu Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi sebarang Nabi cenapa? So, atau 2 poin hasil ngaji teh. Balik ka deui ngaran muludan teh kumpulna dibacakeun Al-Qur'an, dicaritakeun sejarah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi dikandung dina lebet patungan ibuna 8 sasih, tiap sasih disumpingan ku para Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Sok sahanu hayang duit 100.000 ka hareup pokona. Tah. Sok pokona mah.
cung anu bade kapayun be ka dieu pokona mah duit 100.000 halal pokona mah aya nu bade kapayun aya sok ka dieu tah pokona mah tah lumayan teh 4 bungkuseun eta teh sok kahareup ka dieu saha tah eta nu di jaket eta tah jah ka dieu tah beger bener sini eta ka dieu ceng ka dieu ka dieu bager kasih ka dieu doakeun ya Allah ya Rabbi beu ka dieu engal ka dieu di kopiah aduh beu ka dieu bager soleh beu ka dieu ya Allah ya Rabbi kasepna euy beu ka dieu tah alhamdulillah engal ya bager soleh tah ka dieu beu ka dieu mikna kena aya 2 Pak ini tadi dia cari di dia tah ka dieu ulah sok ngalawan masya Allah alhamdulillah nikna cepeng bager nikna tinggal ka dia bager. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saha namija? Bayu. Bayu. Doakeun mudah-mudahan jang Bayu dijantenkeun murang kali anu soleh. Bapak aya keneh. Aya. Mama aya. Kadarieun. Alhamdulillah. Bu, Ibu, Kang, Jang Bayu, Yuswa sabaraha tahun? 2 hiji. Hayang kabinmu. Oh ya Allah. Geus Bayu encan. Aduh. Hayang kanu geulis saya kanu butut. Kahoyong mah anu geulis. Nu geulis mah jeung nu geulis nu kasep eta teh biasana. Tapi da hidup mah kasep da lalaki heuh. Alhamdulillah. Punten Jang Bayu. Jadi Kangjeng Rasul tina maktos di kumaha? Dikandung. Dina lebat patuangan anu janten saha? Ibuna, saibuna teh? Siti Amin. Siti Amin. Salapan sasi. Nah, ternyata geuning bager Kangjeng Nabi mah tiap sasih teh disumpingan ku para nabi. Sasih kahiji nya eta nu sumpingna Nabi Adam. Cici. Nomor kedua Nabi Sis. 3 Nabi Idris. 4 Nabi Daud. 5 Nabi genep Nabi Ibrahim. 7 Nabi Isa. 8 Nabi Musa. 8 Nabi Isa. Hijikeun Adam. Mulia Kangjeng Rasul mulia. Ya Allah, betapa mulia na Kangjeng Rasul Jang Bayu. Cigari Jang Bayu baheula keur dikandung ku mama. Sakusaha dilongokan anak. Bapak. Ku mama. Jujur bahagia. Cicing pokok tong ka mamana. Gusti nu aku. Tadi antabisna ya Allah Rasul mah mulia ece. Bahkan tinggali dina kitab Al berjanji ya Allah dina waktu Siti Aminah ngandung Kangjeng Nabi 8 sasi Siti Aminah mah ece teka tinggali yang beteng kawas ceika. Naon cenah? Sok ngomong. Ya Allah, aduh cici pokoknya. Jadi ada duit kurang sana. Yang cuma gunanya diuk menang duit wing manantung ke. Cicing pokoknya. Bayangkeun 8 bulan palelah di. Teka tingali sugan ayeuna pur yang beuteung beda jeung pamajikan urang kan. Mate singnya kemajikan urang teh Kang. Akang mah teu pernah hamil. Akang mah teu pernah men. Paling ge men cerget. Laras gitu. Ari Bayu pernah men.
Sok tinggalikeun ya Allah Kangjeng Rasul Siti Aminah make tubuh palebah dia. Sugan Siti Aminah nalika ngandung Kangjeng Rasul pernah nyiram bahkan Siti Aminah teu ngaraoskeun pribadina ngandung sabang bayi teu ngaraoskeun. Beda jeung urang ripuhna ka beda-beda komo lamun keur nyiram geuning sagala bau. Di asongan sangu bau. Jawab heueuh. Di asongan sangu Bau. di asongan bala-bala Bau. di deketan ku salakina Bau. dibere duit ge Gusti nu agung ece. Sok bayangkeun ku akang pamajikan urang keur hamil ka. Komo palebah keur karasakan pamajikan urang Gusti. Salakina teh panik Pak. Karaos ku abdi kang nalika pun bojo ngalahirkeun putra nu kadua. Emut sasi Ramadan tak karaosna ibu. Satu acan saur tabuh tilu eta pun bojo nyang saya weh deukeut risbahan jang Bayu. Bari celengkeung pun bojo teh ka abdi teh kieu jang Bayu aya hayang modal. Sok kumaha cenah po? Hayang modal. Hari cepun biang teh cenah punten leuwih hayang modal eta marek ngajuluk. Nu akhirna ya Allah baktos anu harita ece pun bojo diberangkatkeun ka bidan bakat tingku soak punten di lembur abi kacaritakeun ajengan bu anger bu nalika pamajikan ngalahirkeun mah soak pun bojo diberangkatkeun ka bidan abi mah teu waka imit kukumpul heula we geuning mawa sarung mawa selimut mawa bantal mawa guguling bakatkeun ku panik nepi ka sair lamit ge ka bawa jang Bayu. Beritu init pun bojo ke rumah sakit alimat waka mangkat ngan pas rek mangkat ngompe adan subuh ece atuh kapaksa abi teh imaman subuh heula salat berjamaah jeung urang kali santri bakat ku panik salok pamajikan rek ngalahirkeun nepi ka salat subuh jadi 3 rakaat. Der teh jang Bayu ang eben berangkat ka puskesmas kadok ka bidan ari pas datang teh ka bidan eta pun bojo keur ngadeng kapoe ngajuga ke bari babatan. Sok kumaha babatan teh. Bila ku babatan kitu. Delekeun ka pokadi buat lagi. Sok. Ya Allah aja. Lepek. Emut sorupun guru yang Bayu. Di mana hidup isukan gaduh pun kedu bojo geus kawinnya di mana garwa hidup narika keul ngalahirkeun teh kade mun hayang gampang ngalahirkeunana saur guru ang eben kade di mana garwa hidup keur babatan hidup mah tugasna niupan mastakana. Urang contohkeun heueuh ang eben anu niupanana Bayu anu babatan heueuh. Sok awas ya awas. Babatan mah ari maneh aing mah ya Allah aing mah. Allah balikan deui. Eta ece. Ece. Dicing menit deui ah. Borosot pun bojo ngalahirkeun ece. Ya Allah Gusti jang Bayu. Geuningan kitu ngalahirkeun teh. Ningalipun bojo keur ngalahirkeun ali masok emut kanu janten pun dia. Maka kade jang Bayu masingnya ka mamah keur. Geuningan ya Allah nalika indung urang ngalahirkeun teh perjuangan luar biasa. Dohir batin bahkan nyawa taruhanana ka. Patak nitip jang Bayu di mana isukan geus kawin si nyaah ka pamajikan teh. Geuningan perjuangan pamajikan teh capek. Terkadang ini isuk balik sore emut imah di abdi ece aya namina teh biikah aya biikah teh di dieu.
Ini isuk balik sore, ini isuk balik sore. Ari pas datang ka imah na hiji waktu mah maghrib ece tereh adan maghrib datang nate. Ngong adan maghrib ikah langsung kacai. Beres kacai langsung netepan maghrib make mu kena beres netepan maghrib kacapean. Hop eta mah kaboboan bari make mu kena di dinya keneh. Ngan keur sare kitu gat ngimpin kadatangan ku malaikat. Bari malaikat teh tanya ka bi ikah teh, "Man rabbuka?" Man rabbuka? Luas eta bi ikah. Meureun ieu cenah paeh teh bacaan salat Isya. Nu akhirna bi ikah ngersakeun ugah ece maksakeun ngan pas hudang hese hudang berat ece si goreng teh salakina kecinatan dina beuteut. Lain man rabbuka badoa salakina ngomong ka bi ikah, "Ma rabbuka?" Ma rabbuka kumaha jang? Makro buka. Banyak buka kumaha ya. Tah kitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Betapa muliana Kangjeng Rasul hadirin. Ya Allah ya Rabbi. Sok tingalikeun beda jeung urang palebah dinya. Sok sanajan Kangjeng Rasul emang manusia, tapi manusia luar biasa, makhluk yang sangat mulia. Makana pantas lamun kelahiran Kangjeng Nabi diperingati ku satiap jalmi Pak. Di mana ngayakeun peringatan muludan, rek di kota, rek di kampung, kabeh ngayakeun peringatan mulut. Dan araya punten jang bayu angeben mati malah man hiji mulut ka ditu ka dieu da eueuh nu rajaban teh eueuh. Percaya henteu? percaya. Da ayeuna teh bulan Rabiul Awal lain bulan mulut. Aya bulan mulut aya ge Rabiul Awal. Sok tingalikeun ece da eueuh bulan mulut. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah lain hafid dulu eta ya. Ieu kakara ngadaeng hafid. Dzulhijjah. Hari ece. Tuh itu Rasul mulia na bageurson. Nu salajengna ibu bapak sadayana. Beral Rasul lahir ke alam dunia kota Mekah anu poek mungkring jadi tanah. Ari hidup dilahirkan di mana? Di bumi. Ari Kangjeng Nabi Di Mekah. Wafatna di mana? Teu apal ari mana? Ari Kangjeng Nabi pupus di mana? Di Madinah. Lahirna di Mekah. Wafatna di Madinah. Ari bayu rek di mana di makam tuh. Gusti nu agung ce. Betapa muliana Kangjeng Rasul ya Allah ya Rabbi. Matakeun alhamdulillah dina waktos anu yeuna urang kedah bersyukur ka Allah. Urang baru istri ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi. Naon tujuan anu paling utama? Urang baru istri ngayakeun peringatan muludan. Simpulna ayat 3 tujuan urang dieu ngayakeun peringatan muludan. Mana nu 3? Hiji liquwatil aqidah, 2 liquwatil mahabbah, nomor 3 liquwatil mutabaah, liquwatil aqidah, liquwatil mahabbah, liquwatil mutabaah, liquwatil aqidah, liquwatil mahabbah, liquwatil mutaba'ah. Jungkok mere cici muak ini kahana pesakan awa cici ke diberi ku angeben cici so aduh teraskeun cicing bager soleh cicing didoakeun ku mustambinya cicing para berhasil hidup cicing. Jadi nomor kahiji pangna urang balu istri ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Tujuan anu kahiji liquwatil aqidah, sangkan memperkuat akidah.
dina harti ngayakinkeun i'tikad anu jazim bahwa Nabi Muhammad adalah merupakan nabi anu terakhir teu aya deui nabi samada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nomor kedua, naon di antawis hikmah peringatan Maulid Nabi nomor kedua, likuwatil mahabbah, sangkan urang lebih kuat kacintaan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bayu jawab. Yang bayu Ya. iya oh. Kira kami bikin ada roti mana ya. Jang bayu jantan nomor kedua urang ngayakeun bulu dan teh sangkan urang cinta ka Kangjeng. Nabi. Apakah bayu cinta ka Kangjeng Nabi? Cinta. Apakah bayu pernah bercinta? Udah tuh payu maneh. Rasa cinta masih ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah itu bagaikan urang gerah cinta ka Kangjeng Nabi, tanamkeun sifat rasa mahabbah ka Kangjeng Nabi, tawis putus urang cinta ka Kangjeng Nabi dina maktos anu ayeuna urang ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Ya kayak turun mung. Oh iya. Aduh. Iya. Cing bager soleh. Itu di antawis tanya sangkan urang cinta ka Kangjeng Nabi, cing urang balu istri urang nyaah cinta ka Kangjeng Rasul cinta, tapi urang cinta ka Kangjeng Nabi ngajakeun peringatan Maulid. Oke kade pepeje ece yu urang sasarengan basahan lisan urang ku aosan sholawat, sing baseuh leta urang ku sholawat, sing capetang lisan urang ku aosan sholawat, tanda bukti eta urang cinta ka Kangjeng Nabi. Bahkan punten Kang di mana urang ngadoa ka Allah hayang tereh ijabah doa mimitina maca sholawat, mata kidep kada haji maca sholawatnya bagernya sok bukan hayang payu ya Allah. Sing rajin maca sholawat 100 kali tiap ba'da subuh. Sholawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nu terakhir jang bayo di antawis tujuan peringatan Maulid Nabi likuwatil mutabaah, sangkan urang lebih kuat nuturkeun kana akhlak Kanjeng Nabi, sangkan urang lebih kuat nyekel pageuh kana tirkah jeung warisan Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi ngantunkeun alam dunia, hiji ninggalkeun tirkah, nomor kedua ninggalkeun warisan. Naon tirkah Kanjeng Nabi? Madrasah, masjid, pasantren, itu adalah merupakan tirkah Kanjeng Nabi. Nitip matak jang bayo, wahai para pemuda sadayana, yuk urang memulai tirkah masjid, tirkah Kanjeng Nabi. Naon? Masjid. Kade pepejeh orang dieunya ku jalan ramekeun berjamaah di masjid, ramekeun musola, ramekeun pasantren, ulah sampikeun tirkah Kanjeng Nabi henteu dimulai ku urang sadayana. Nu salajengna aya warisan Kanjeng Nabi. Naon warisan Kanjeng Nabi? Hiji Al-Qur'an, dua Al-Hadis, tilu ulama. Itu adalah merupakan warisan Kanjeng Nabi. Matakeun kade urang dieu sing cinta ka para ulama, sing cangket ka para ulama, ulah nepihan para ulama. Naon margina? Laulal ulama la kana naskal bahaim. Andai kata lamun di hiji daerah, di hiji kampung tidak ada peran seorang ulama, maka kehidupan jalmi teu beda sapertikeun sato. Naudzubillahi min dzalik. Sakitulah bageurnya ame benaga capek mohon. Doakeun ku sadayana jang bayu sing beunghar, sing tareh payu, pamajikanna sing geulis, ya robbal, tuk diaminan hidup bageurnya. Alhamdulillah.
gitu ari teh sagadugikeun hapunten ka para sepuh sadayana. Ibu abina teh keur eungapnya doakeun abi sing sehat. Amin. Urang baru istri sadayana sing jalem rezeki sadayana. Urang kalina sing saroleh sadayana. Nu terakhir urang sholawat sasarengan mangga ka petugas gelar sorban urang tah gitu mangga ka petugas urang beri sholawat. Amin. Ngarah supados urang dibarokahkeun ku Allah oge rezeki urang barokah. Pirih panginten aya bade ngabangun masjid DKM bade ngaromak masjid DKM ieu urang sasarengan kaluar ke pak sedekah kai ka majikan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ngaradag ya Habib